Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ayeuna kantun bagian anu ka 17 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Yeni atanapi Rebeka Almaira. Kangge Aceuk Yeni ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 17. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Harita Dewi Anjani dewasa nahan pisedih, cimata geus teu kaampeuh atuh segruk we Dewi Anjani ceurik dihareupeun Nini Rinjani. Nini Rinjani gancang ngarangkul muridna tuluy diusapan sirahna. Dewi Anjani nangkep pageuh kana lahunan guruna siga nu embung papisah. Angin leutik karasa ngahiliwir siga anu milu kagagas nempo dua insan guru jeung murid anu bakal paturai papisahan. Mega di Jomantara mayungan siga anu hayang milu nyaksian kumaha saterusna lambaran kahirupan Nini Rinjani jeung Dewi Anjani. Lalauna Dewi Anjani ngaleupaskeun rangkulan ti guruna terus nyusut Cipanon pok nyarita sorana halon. Nini kumaha abdi kedah mulang tarima ka Nini. Salami ieu abdi digembleng, diatik, dididik ku Nini. Karaos pisan kanyaah Nini
anu taya papadana ka diri abdi nini. Kumaha abdi kedah mulang tarimana? Cek Dewi Anjani. Teu kudu nyarita kitu geulis incun ini. Sabab pikeun ini mah geus jadi kabagjaan ilmu nini ti nemu jeung jodona nyaeta hidup anu ngawaris ilmu nini sakabeh. Jadi nini oge ngarasa untung bisa panggih jeung hidup teh incu. Abdi tos ngangken ka nini. Sapertos sepuh abdi nyalira. Ayeuna abdi sareng nini kedah paturai papisahan. Asa berat kangge abdi mah nini. Geus ninggang kana mangsana urang kudu paturayan geulis. Ulah sedih, ulah ringrang, ulah honcewang, ulah sieun ninggalkeun ini. Sabab nini oge bakal ninggalkeun hidup. Nini ayeuna bakal ninggalkeun alam pawenangan. Nini bakal mulang ka alam kalanggengan. Nini rek nyusul ka bogoh nini baheula anu teu kalaksana nyatana Kang Boeng. Cacap nyarita kitu, Nini Rinjani ujug-ujug ngudupruk. Atuh pogoe Dewi Anjani kacidarwasna langsung ngarontok Nini Rinjani. Tapi aneh, barang dirontok dak dumadakan. Nini Rinjani las cirimna ngaleungit. Nini Rinjani, Nini. Dewi Anjani jejeritan ngageroan Nini Rinjani guruna. Tapi Nini Rinjani geus ngaleungit, geus ngahiang ka alam sejen. Akhirna Dewi Anjani ngan ukur bisa nyegruk kueh ceuri bangun anu kanyerian. Sanggeus cukup lila cerikna, akhirna Dewi Anjani jung cengkat tuluy ngusap cipanon ku tungtung bajuna. Geus kitu mah Dewi Anjani ngalengkah leumpang bari mawa hate anu longkewang. Aya rasa kapanasaran seeutik dina hate Dewi Anjani. Saha ari Kang Boeng anu disebut ngaranna dinu panungtungan tadi ku nini ku guruna. Tapi henteu penting keur dirina, meureun sangkaan dirina mah eredek urut salaki si Nini atawa lanceuk sapaguron si Nini duka teuing kitu nu aya dina pamikiran Dewi Anjani. Cag kayaan Dewi Anjani urang tinggalkeun. Ayeuna urang kocapkeun di hiji tempat, tepatna di tengah leuweung Karoban, nyaeta di tempat dumuk matuhna Karaman badak liar. Harita layon Ki Jobrol geus dibuntel ku lawon bodas, geus siap arek dikurebgeun. Si Obot jeung para Karaman ngagimbung ngariung, ngalingkung muteran layon dedengkot garong. Anggota Karaman kabeh ngarasa sedih kalengitan ku pamingpinna. Wadia balad urang ayeuna geus ditinggalkeun kalengitan ku pamimpin urang sararea nyaeta Ki Jobrol salaku kokolot urang. Urang sararea tangtuna ngarasa sedih. Ku kituna hayu ayeuna
urang ngayakeun upacara pikeun ngahormat anu panungtungan ka sesepuh urang sararea. Cek si Obot salah wakil ti Karaman badak liar. 10 urang anggota Karaman serau maju ka hareup. Geus kitu dongko ngahormat kana layon Ki Jobrol. Laju diturutan ku sakabeh anggota Karaman. Sarepet Nu 10 urang anggota Karaman harita pada mesat bedogna masing-masing. Geus kitu war bedog deh dikuir-kuirkeun luhureun sirah. Lung. Laju bedog dialungkeun ka hareup. Kitu meureun upacara panghormatan terakhir ala Karaman badak liar. Nalika bedog geus dialungkeun, tanda panghormatan panungtung geus rengse. Pas nalika bedog plak-pluk maluragan deket layon Ki Jobrol, jorela jelegedeg. Harita ya saurang jalma nu datang laju ngabedega pas pisan gigireun layon Ki Jobrol. Tetela eta jalma nu anyar datang teh si Dede anu kiwari ngaranna geus dibakukeun jadi janggot naga. Da kunaon ieu bapak aing heuh? Cek si janggot naga datang-datang tumanya bari ngebagi paneuteupna ka sakabeh anggota Karaman. Aduh, sing sabar Den Janggot. Ki Jobrol kiwari geus ajal alatan patelak jeung jawara ngora nu katelah si Topeng Koneng. Kumaha? Ajal nya gening Aden ayeuna tos mulang Den. Cek si Obot. Dewek geus meunang pirasat yen bapak aing aya nu mergasa. Kurang ngajar jalma anu ngaran si Topeng Koneng kudu dipodaran ku leungeun dewek. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati deuleu. Si janggot naga katempo menika kerawat nahan amarah bari leungeunna dikepeulkeun. Si janggot naga memang mehna geus amitan kaki sanca weling nu aya di Gunung Tampomas lantaran menang pirasat yen Ki Jobrol bapak kukutna aya nu mergasa. Atuh gancangna carita sanggeus itu ieu narengse layon Ki Jobrol akhirna mah dikurebkeun di tengah pakarangan sayang Karaman badak liar. Si janggot naga harita keneh sanggeus rengse ngurebkeun layon Ki Jobrol. Terus dikukuhkeun, dijadikeun pamingpin pikeun neruskeun tapak lacak Ki Jobrol salaku dedengkot Karaman badak liar. Si janggot naga henteu baha gancang mahena kedal sumpah yen dirina bakal males mati kanu ngaran si Topeng Koneng anu geus ngalantarankeun kolot kukutna binasa. Si janggot naga teu ieu apaleun lamun mah sabenerna jawara Topeng Koneng teh nyaeta si Openg batur salembur manehna baheula di lembur Lengkong Kulon. Tapi kaayaan kiwari memang geus robah. Dunya kajawaraan keur mejeuna maceuh mahabu loba jago-jago ngora anu tarurun gunung. Si janggot naga oge mangrupakeun salah saurang jago ngora anu anyar pisan turun gunung. Jadi dina nyana oge seug si janggot naga jeung si Openg patalak adu hareupan tacantang tu maranehna apal atawa wawu sabab
kiwari si janggot naga kayana geus loba parubahan sarianti janggotna anu geus leuwih panjang godeg jeung kumisna oge geus sarua panjang ditambah ku beungeut anu kereng pikasieun kitu deui kayaan si Openg ayeuna anu geus mindeng make topeng jarang dilesotkeun ilmu si janggot naga lamun dibundang banding jeung bandeng nu aya di Bandung lamun dibandingkeun jeung ilmu Ki Jobrol geus jauh hese ngukurna sabab ilmu si janggot naga aya di saluhureun ilmu Ki Jobrol jadi lamun engke patelak jeung si topeng koneng teh tercantang tuh saha nu bakal leuwih unggul saha nu bakal kateter eleh jajaten gancangna carita caturkeun poe isukna harita di tempat dumuk matuna karaman badak liar keur kumpul si janggot naga ngahaja ngumpulkeun sakabeh anggota karaman bari di damping ku si Obot harita si janggot naga nangtung di luhur panggung ngong kadenge si janggot naga biantara ditujukeun ka sakabeh anggota karaman badak liar Kasakabeh anggota karaman badak liar poe ieu aranjeun sakabeh wayahna kudu mencar teangan di mana ayana si topeng koneng engke lamun seges aya laratan atawa kapanggi gancang buru-buru bejaan dewek sakumaha saktina jalma anu katelah si topeng koneng ku dewek bakal diparagatkeun nyawana deuleu tong boro si topeng koneng jago-jago nu aya di dunia kajawaran moal aya nu mampu saurang oge mapakan ilmu dewek si buntung jago tutugan si Wiro Sableng si Rawing si Buta Tigu Hajuring kabehanana oge dibabad ku aing mah ayeuna jung geura mararantau teangan di mana tempat dumuk batuna si topeng koneng matau cek si janggot naga ucapana kasar garihal tur sombong naker ngarasa aing uyah kidul ngarasa aing luhur ku ilmu dumeh geus hasil ngalap ilmu langsung ti Kisan Caweling nu aya di Gundung Tampomas atuh geus meunang parentah ti gegedugna model kitu mah bural harita anggota karaman badak liar buriak Mariang sejarek mancen gawe neangan laratan ngeunaan si Openg sedangkeun ari jalma anu keur di teanganana harita teh keur aya di hiji lembur anu nelah lembur jeruk leueut si Openg harita keur ngopi di hiji warung di nu aya di sisi jalan anu kawilang rame tukang warungna seorang awewe tengah tuh randa anu umurna masih kasebut ngorak keneh lah boga rupa jeung pangawakan nu hade pantes we lamun warungna rame teh lantaran jadi hiji daya pikat pikeun kaum lalaki komo anu irung belang harita si Openg keur ngeunah-ngeunah dahar di juru eta warung anu jarajan oge harita keur ting lalimed dalahar aya oge nu sambari ngarobrol bari ngopi keur kitu jol aya nu datang saurang jajaka ngorak dina tonggongna katempo nyangklek gondewa eta jajaka teh tayalian si Aib alias si Gondewa Sakti. Si Gondewa Sakti datang-datang langsung ngahaok kanu boga warung. Menta kejoi salas dengeuna jeung belum lauk kancara lamun eueuh bujur maneh dikeremes ku aing aduh digoplak-goplak meuni neuneur kitu dada eta he gancang
lauk kancra, cek si Gundewa Sakti. Bari matana bolotot kana bujur jeung kana pinareupna eta awen boga warung. Geus kitu si Gundewa Sakti nyingkangkeun salah saurang anu keur dahar nepi kameh ampir ngajengkang. Awas ya, dewek rek nyatu ngalangan we bebel teh sia. Cek si Gundewa Sakti bari gek diuk dina kurut jalma anu tadi disingkahkeun. Ari jalma anu tadi disingkahkeun katalana si Junaidi atuh langsung bunceling. Gap kana gelas awi wulung, regot diinum, tuluy ngahaok ditujukeun ka si Gundewa Sakti. Budak goblok, sing sopan we euy adi rek barang lebok teh montong ngaganggu batur anu keur nikmat-nikmat dar deuleu euy, cek si Junaidi. Lah sopan-sopan teuing ka jalma model sia mah deuleu. Halik sia, lamun teu hayang modal halik nyingga. Kurang ajar sia, rasakeun sia. Ya. Si Junaidi harita gancang heumbatkeun leungeunna ngarah kana pipi si Gundewa Sakti maksudna erek nampilin. Tapi si Gundewa Sakti kacidat tenangna ukur ngagerakeun leungeun kenca saeutik dipake nakis tampilingan si Junaidi. Hupa! Leungeun si Junaidi ditepak ku si Gundewa Sakti. Tepakan anu dibarengan ku tanaga lapisan atuh merapna ka si Junaidi langsung gugurubugan. Bari jejeritan sabab leungeunna karasa komper tuluy potong. Aduh. Si Junaidi kukuyungkungan. Dasar anak uncal sia. Karek dikeprak sakitu geus nguyungkung sia juring. Cek si Gundewa Sakti ngalenggak seuri. Geus kitu mah leungeunna nyocol sangu terus diuapkeun belem. Ari si Junaidi teu waniun deui ngalakukeun tindakan. Ngomong oge teu wani nu aya terus undur-unduran. Geus kitu mah berengbeng we lumpat pikeun balik ka imahna. Anu keur dalahar jeung lareureuh di eta warung jadi las-lisles buru-buru keluar ti eta warung sabab sieun kabalerang ku si Gundewa Sakti anu nyesa kari si Openg we sorangan manehna mah jongjon we keur ngadeker dahar. Kurang ngajar jalma eta nu dijuru geuning teu mantong tesina sideun acan ku aing. Gerentes si Gundewa Sakti bari maling reret ka si Openg siga nu hayang naksir kana elmuna. Cuk, nambah deui sanguna cuk euy. Sakalian jeung sambal tarasina nya cuk. Terus lalabna tah genyer, sentrong, saladah cuk. Tambahan deui lah. Ieu asaku imut-imut teuing si euceuna jadi uingna lapar wae cuk euy. Cek si Openg nyelengkeung ka tukang warung anu memang geulis. Mangga jang antosan. Tembal si Ece tukang warung tuluy nyukil sangu di wadahan kana daun jati ditambahan sambal tarasi jeung lalab-lalaban terus diasongkeun ka si Openg. Dewek oge nambah deui ceuk. Jeung beuleum pada beureum tambah sambal jeung eta tah jeung nyabak bujur si Ece anu eleh meuni dumplak-dimplak kitu tuh hayang meprek. Cek si Gundewa Sakti ngalenggak seuri bari matana angger merong kana bujur si Eceun boga warung. Mangga. Cek si Ece warung gempeur sieunneun ku si Gundewa Sakti. Komo ari nempo keuretan beungeutna nepi ka sieunneun.
Geus kitu si Eceun boga warung gancang alasan sangu kana daun jati ditumpangan ku beuleum pada beureum jeung sambal goang. Geus kitu diasongkeun ka si Gondewa Sakti. Hehe, rada kadiekeun atuh. Apan dewek teh hayang nyabak bujur ece ta anu demblon gitu. Aduh kade. Cek si Gondewa Sakti maksa ngarah tukang warung ngadeukeutan ka dirina. Tapi si Ece tukang warung teu wani ngadeukeutan. Atuh si Gondewa Sakti jadi kahudang amarahna. Cung, si Gondewa Sakti cengkat tina diukna. Tuluy ngalengkah leumpang arek ngadeukeutan ka si Ece tukang warung. Ampun. Tukang warung ampun-ampunan bari ngadegdeg. Sia pira oge nyabak kana bool, rarompok bool sia meni palit sia. Komo lamun dipenta buah pinareup-hareup sia ku aing. Cek si Gondewa Sakti bari mureleng ka tukang warung. Kituna teh bari rek ngaragamang leungeunna kana pinareup jeung bujurna nu boga warung. Tapi karek ge leungeunna rek leungeun katuh rek antal kana dada jeung leungeun kenca rek ngaragamang kana bujur tukang. Blesur. Harita nu ngabelesur ngarah kana puhu leungeun si Gondewa Sakti. Lamun lain saurang jago anu geus asak tina pangartina, tangtu bakal kabongohan ku panarajang anu dadakan gitu. Tapi kan si Gondewa Sakti bisa ngarasakeun kana tebakan angin serangan, rikat. Si Gondewa Sakti ngabedol mulang leungeunna, henteu tulus ngarampa imbit jeung buah dadana si Eceun boga warung. Set. Tapi hate si Gondewa Sakti kacidangaran juk kagetna, teu nyangka bakal anu ngabaledog ka dirina. Si Gondewa Sakti langsung ngaleret ka lebah juru. Nyata tepat si Openg anu keur dahar. Setan. Ilaing anu maledog ka dewek kurang ajar, ha? Ilaing setan sia. Hah, nya. Terus rek naon kitu man? Kurang ngajar. Siap. Si Gondewa Sakti males maledog ka si Openg ku batok kalapa paranti nginum. Tapi si Openg rikat. Loplos beledag. Batok kalapa teh lepas ngebeledag kana tihang warung. Bro. Tihang langsung remu. Teu beunang we. Teu beunang we. Cek si Openg bari ngeleleng-ngelelengkeun letahna. Ngaleleweanan ti ditu nama ka si Gondewa Sakti. Bangsat. Ngece sia ngalonying ka aing. Rasakeun ieu. Hiat. Si Gondewa Sakti maledogeun deui awi wulung gelas paragi nginum ka si Openg. Ayeuna mah maledogna dibarengan ku tenaga lapisan. Belesat. Awi wulung ngabelesat, rikat cepat lir ibarat angin. Tapi si Openg lain jalma sabong broy. Harita rikat ngakilekeun sirahna bari metakeun leungeunna. Rek newak awi wulung anu ngabelesur. Hiu kap. Awi wulung teh ditewak. Nah, maledog kuno kieu atuh euy. Sugan rek nawaran kopi ka uing teh ngadon di baledogeun geuning wadahna euy. Cik si Openg keh seuri bari nilik-nilik kana gelas awi wulung anu rupana alus meuni herang jaba diukir aya gambaran. Geus kitu mah no atur hiu benesur. Si Openg maledogeun eta gelas ngarah ka si Gondewa Sakti. Atuh puguh si Gondewa Sakti ngaranjuk kaget. Lep hiu. Loplos. Cangkir wulung teh nyamos. Tapi anehna eta cangkir wulung anu dibaledogeun ku si Openg teh henteu ngabeledag kana tihang warung.
gelasnya ukur antal kana tihang terus murah galaunan pluk. Si Gondewa Sakti sadar jalema nu aya di hareupeunana lain jalema biasa, tangtuna saurang jago anu linuhung ku pangarti, jembar ku pangabisa. Tapi si Gondewa Sakti henteu ngarasa sentar, malahan bungah bisa panggih jeung jago nu saimbang teh. Sabab salila ieu jago-jago anu kungsi patelak tarung jeung dirina tacan aya seorang oge nu bisa mapakan kana wawasena. Harita si Gondewa Sakti geus rek ngudar gondewana, tapi karek oge leungeunna gerak no atuh teu kanyahoan. Ari ujug-ujug Allah waktosna kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya. Ayeuna mah urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.